Gugura Wilandei naikkeun kasur nu katilu, lanjut meresan kamar Tom and Jerry, tuluy dahar jeung kokojo siluman. Bismillahirrohmanirrohim. Geus ngajeglu deui wae eta lapis raksasa teh. Tah ieu teh anu katiluna besti. Anu kamari mah keur di kamar teteh santri anu kadua, sabab datangna pangheulana. Tah anu ieu mah keur di kamar teteh santri anu kahiji. Kulantaran di luhur anu nyekelan ukur sorangan, langsung belesat we ninggih lumpat mantuan ti luhur. Tah torojol we si teteh santri kadua mantuan. Bari nanahaon mantuan oge ukur Noel. Alhamdulillah kasurna geus naek ka luhur. Lanjut we ninggih urang beresan urutna. Urang hempaskeun heula butiran debuna. Tah ieu si tambang anu pagujudna urang ampihan deui. Da geuning kieu-kieu oge aya mangpaatna ieu teh. Tah ayeuna mah panincakanana geus bersih, langsung we ninggih urang pesek lapis raksasa teh. Ngarah Tom and Jerry na aman damai sentosa. Matak ayeuna mah urang pisahkeun we besti. Ngarah henteu pajejenggut simut, ngarah henteu silih tejeh. Tah gubrageun we si lapis raksasa teh. Tah ieu runtah rantehna urang gunukeun. Jol aya kejadian tak terduga. Tah geura besti. Dakot seserian sorangan nempe video ieu. Setelah dipikir-pikir, ieu posisi teh asa kurang pas. Hayu we gaskeun urang ropea deui besti. Tah ieu kasurna urang jepatkeun ka luhur. Tuluy we ieu lomari bututna urang pindahkeun ka sisi belah dieu. Ke tuluy kumaha deui nya? Ari pek teh jol manggih korma sukuan sia besti. Langsung sikat. Sia, Taufik Hidayat kedua. Emang Tah gitu besti si bunit masuk heboh lamun aya korma sukuan teh. Pokona mah diudag can beunang mah. Tah lomari nu ieu sigana pas di dieu ieu. Lanjut we ninggih urang sapukeun heula urut kolongna. Tuluy urang posisikeun ieu si lapis raksasana di belah ditu. Tuluy dorong sing nepikeun ka mentok. Tah sigana pas posisi belah dieu mah besti. Can aya amparna eta teh. Baelah sementara heula mah. Tuluy urang singkurkeun heula ieu si runtah rantehna. Rup we urang bajuan ieu si lapis raksasa teh. Zaman bunit gadis mah baheula. Hayang boga kamar sorangan teh teu bisa. Nyeta apanan loba budakna indung teh. Jadi lamun sare teh sok ngabarak we di tengah imah. Tapi justru menyenangkan baheula mah besti kitu teh. Kadang mah da sok sararono ka masa-masa baheula teh. Tah ieu keur keranjang cuciana. Kamar teteh santri kahiji geus beres. Lanjut we ninggih ka kamar teteh santri kadua. Kulantaran di dieu mah kamarna negerak caraan. Jadi we bajuna anu warna iuh. Lamun dibere warna anu cerah mah bisi serab tetempoan apanan. Tah langsung we ieu urang bajuan anak-anakna. Atuh geus meunang ngabajuan mah tuluy we urang tangkodkeun ka indungna. Alhamdulillah kamar Tom and Jerry geus beres. Hayu we ayeuna mah urang turun ka handap. Ninggih bari leumpang dina tangga ge bari barang gawe. Tuluy we urang nyapukeun panincakan di dapur. Marah genah lelempangan, genah titincakan. Tah ieu bukurna mah urang pulungan heula. Tah ieu kari bubak-bubukna urang selemprangkeun. Alhamdulillah kakeprukna geus rengse. Lanjut urang ngampihkeun wadah nu bararesih. Tring tuh arampih we. Tah ieu nu rarewok si namarani. Tring tuh bararesih. Red kana cai inum anu ukur 3 cm deui. Tring tuh pinuh we ayeuna mah sajengkal